sunah nabi tah potongan kuku pakai kemis, motongan kuku teh pakai kemis, pakai Jumat eta motongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula, curug katuhu kadieu jari bugang, terus jari manis, kemudian cinggir, keuri ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu dititana lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis, nomor gadot cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih. Paingan aing dagang rugi bae. Itu ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana. Sadaek saya teh wal beres pas salasa ngeuretan kuku. Rugi sia dagang karungna ka jeung kuku mah ge. Numantag faman nafasani asa jelema anu nganapikeun kazat nu ngadamel alam yakni Allah. Teu percaya bahwa Allah teh pangeran, kufur. Teu percaya bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah, kufur. Teu percayaeun nu nyieun urang ieu adalah Allah, kufur. Tak sing hade. Geus tambah dibahas kamari. Awir rusula atawa tu percaya ka para rasul-rasul Allah nyana ngomong Zaid misalna cak Zaid lam yursilhumullah ja Allah mah teu pernah ngutus rasul-rasul tah eta kufur kos kitu. Sing hade urang, sing hade pamajikan urang, sing hade anak-anak urang. Ucapan-ucapan nu mengarah kana kufur teh ayeuna mah ambalaya. Antat sing hade. Heuy, jasana can orang Allah ngutus rasul. Ieu nanaonan aya rasul-rasul ja aing sakajah aing mah teu pernah Allah ngutus rasul. Eueuh rasul teh geus murtad kalau kos itu. Murtad. Aw nafana bunubuwatan nabiyyin atawa nganapikeun sifat kanabian. Anu geus jelas manu geus jelas kafir mah teu percaya kana sifat kanabian Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kafir, murtad. Kristen murtad, lain murtad kafir eta bener. Yahudi kafir. Katolik kafir. Buddha, Konghucu, Protestan, wabah Hindu kafir, dipanggang ke di akhirat. Disate. Na'udzubillah min sanajan nyana ka Kangjeng Nabi Isa ge Kristen lain nganabikeun ngarasulkeun nyana mah mangerankeun pugu-pugu pangeran jajadianan ai meme Kangjeng Nabi Isa pangeran satu berarti meme Kangjeng Nabi Isa mah pangeran andai Kangjeng Nabi Isa pangeran meme Kangjeng Nabi Isa saha. Oh dianggap Tritunggal heran. Tapi keyakinan mah nyana pinter, nyana gagah, nyana sugih, tapi pinterna kabalinger. Masa manusia di pangeran? Cenah kasandingan pangeran, tadeuy pangeran nyandi. Isa nama makhluk, isa nama jelema. Ngan pangeran nyanding ka Kangjeng Nabi Isa. Maknya pangeran kos jurig nyanding. Sehingga eta Kristen naon Tritunggal. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan naon deui hiji.
eta tos kitu kafir sia deh geus urang ngaku harimau saha pangeran Allah saha nabi maneh Nabi Muhammad titik geus lahirna di mana Mekah terus ngali ke Madinah maut Madinah beres geus nah kitu bae geus lamun aya nu ngaku-ngaku nabi sanajan ngaranna Muhammad misalnya di Cengkareng lain kitu bae geus nya aing mah di Cengkareng nabi lahirna bong aing lah iya itu anak kongsiun Muhammad anak kongsiun beres awida'an nubuwatan ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jelema ngaku kana sifat kanabian sabada nabi urang aya jelema ngaku nabi cara di Bandung tukang beca si Asep masa ing Asep ngaku nabi teu betah ieu ngadengen agen nabi Asep tukang beca deui lah kafir dari jelema la nabi ba'di cekang jeung nabi teu aya deui nabi sabada kaula sebab kaula adalah khatamun nabiyyin wal mursalin al saddaqa mudda'iha atawa ngabenerkeun kanu ngaku nabi jelema ngaku nabi kurang dibenerkeun lu ngabenerkeun kana sifat nabi sabada kangjeng nabi urang geus sama murtad kafir eta ku aneh deui aya jelema ngaku nabi aya bae di nu percaya heran musodek ngaku nabi aya nu percaya Asep Bandung ngaku nabi aya nu percaya kamari di Cikupa Cikupa ngaku nabi Kararagok aing mah mending ngaku pangeran teh budak ngaku nabi di Cikupa duh masya Allah aya nu laporan ka kula Kiai bagaimana cenah tindakan kita sekarang apa ini di Cikupa ada yang ngaku nabi biarin di Cikupa ada yang ngaku nabi masa biarin aja udah pengen tahu udah dia pengen tahu ntar kalau ada orangnya suruh kesini mau diapain mau ajak saya makan ya sekali-sekali saya makan dengan nabi dah serinana jadi babari orang atuh nu ngaku nabi mah orang ome bae orang ome coba datang ke mana mukjizat nanya yuk coba tadi ome ulah waka di galak-galak ulah nyaho bae kita ka dieu jauh algola atawa ngomong kieu nya caki Zaid deh heuy nabi urang mah horeng kulitna hideung murtad sia teh sembarangan sia emang orang berbas Nabi sallallahu alaihi wasallam aswadu murtad atawa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amradu atawa an-nabiy sallam gairu quraisyin hai nabi urang mah jalain urang Quraisy murtad berarti ngayakin ke nabi salian aya deui nabi salian kangge nabi urang hoi horenganan pangkat nu pangluhur-luhur nama nabi di pangkat tupang luhurna nabi jabarang kurang ditaliti horenganan anu buatu mamukta sabun autuna lurut batuha bisafail qulub horenganan eta pangkat dosa kitu luhurna pangkat kanabian teh besi bisa diraih kurang ku cara ngabersihan hate ku cara ngabeningkeun hate urang lamun geus bersih jasa hate urang ge bisa jadi nabi murtad geus kitu murtad teu bisa dikasap pangkat kanabian pangkat wali ge hayang ngazab pangkat wali teu jadi hayang ngaraih pangkat wali hayang ngaraih pangkat wali suwe ge hesena
ilmu geus aya di urang nasrib bae mah bisa nahu geus aya jang mubtada khobar fiil fa'il syarat jawab urang nyahokeun tentang hadis atuh bisa tafsirna kitu keneh jeung sajabana dibawa ku urang kana pemikiran tasawuf Imam Ghazali Imam Kusyairi terus Bladi tunato kadina Tuan Syabdul Qadir dan lain sebagainya geus nyaraho dibaraca ku Kiai Minhajul Abidin dibaraca ku Kiai Ihya Ulumuddin dibaraca hikam maka malah didiskusikeun hikam teh di universitas mah tetapi mana pibuktiuna nangan sakadar dibiwir ilmu teh we nu datang ka jero hate hayang raih pangkat wali geus sakitu hesena geus jelas nabi mate bisa dikasab nu endeg ge dikasab pangkat wali pek ulah aya di jero hate masya Allah salian ti Allah hiji Allah taala mun geus di jero hate Allah doang wali ngaranna ulah aya Avanza ulah aya Kijang ulaya Serwiti di jero hate ulaya jahe-jahe di jero hate urang mah pas sedak-sedak Allah na minggir Allah minggir nyelepeng bukti ndak urang dur azan teh kuduna mau Allah teh gede di jero hate urang salian Allah eueuh cepet urang ka masjid ieu mah lain pas azan nelejem nyana okos anu nalingakeun teh bisi salah burung teu azan diderejaheun set ngopi jadi azan teh kopi kontreng cek pamajikanna ka lain azan atuh ke tenang we sih cek azan ngopi ngarokok lain dijawab teh muazin teh azan ngarokok nyalan deui dina kursi nundutan liwat saja encan ka masjid kene bae atau kamu sholat endahan neulean motor kudu digosokan heula motor majikanna ka lain geus salat ke jika karek jam 1 cek digosokan beres digosokan motor ngopi deh kontreng ngarokok deh cek pamajikan agak geus jam 2 dulu kebal kene sajam kene pamajikanna mah bagus tah ngelingan bae deres sekali-sekali pamajikan ngelingan salaki isuk pamajikanna dieling heuh ulah nonton TV bae ke heula cenah angel kene ieu ke heula sakedeung deui ka jadi salakina kadinya deui mana tuh nonton TV kene bae sakedeung deui ieu tah terang geus sakena teh setik deui mah tah beres. Wah, angel amat. Ya, Kak, satu-satu, Kak. Naon eta? Pas sedap di jero hate teh aya kopi, aya rokok, aya motor. Tah eta ngicin anu kos kitu nah hese. Wali mah eueuhna naonan di jero hatena. Kuari mah boro-boro nu bodoh. Kiaina ge geus ngatur proposal. Eta jauh ka jadi wali tak kiai anu sok nyenan proposal buang kawarah teh mah kiai teh boloon bin tolol bin goblok teh mah teu naonan ge kituana tuh kan utar atur nu kari itu lain hayung micinan panyakit di jero hate ulah aya salian ti Allah tah ieu artina pangkat kanabian mah teu bisa dikasab boro-boro pangkat nabi pangkat wali ge sakabupaten Boa aya wae saprovinsi Banten Boa aya Boa eueuh saprovinsi Jawa Barat Boa aya Boa eueuh masyaallah nu mantaku urang dizarahan ge Syekh Asnawi sosok wali Allah hayang bae urang zarah kanyana nu mantaku urang dizarahan ge Syekh Mansur Cikadueun sosok wali profil wali
mentak urang hayang baik Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Yusuf diurang teh kajen kuku mage hayang bete bisa dilarang-larang sebab eta mah sinar Allah nyinaran ka urang supaya urang teh ngahijing ke di akhirat mentak zarahna urang sok macem-macem segala ya coba nu boga maksud gara-gara tulis kayak kukula diusulkeun boboh geus wau jasa burungnya nama teh dek usul gade nu boga maksud gade make amplop nulis make amplop sian amplopna geus tah mah goblok bin tolol tuh ada rese auhiya ilayya walam yadai nubuatan atawa ngaku-ngaku diwahyuan sanajan nyanan teu ngaku kana sifat nabi alhamdulillah cenah keur penting bae Jibril datang mawa wahyu bapo tapi lamun kakula mah tah aya nu kos kitu tah kiai alhamdulillah keur penting masyaallah Jibril mawa wahyu gede wahyuna segede sakumaha si wahyuna urang mana tah wahyu hayo alaga bae kege cenah indit sorangan ulah-ulah ngaku wahyu ngaku karomah bae ge kula masuk resep jelema ngaku karomah sia koe ditanggap ieu coba kos kumaha ieu karomah ayo coba kege nya ngaleos sorangan ulah sok sambaraga segala ngaku diwahyuan segala naon tuh masyaallah cenah teu teureuk dikadek batu ge teu teureuk dikadek cenah bisa hiber manuk ge bisa hiber cenah ieu mah bisa dicai ge leumpang lauk ambalaya dicai ih cenah ieu mah bisa nyilples teu kadele kuntilanak ge nyilples ulah sahe lain kitu atuh dibere wahyu batu dibere wahyu mah dibere kebenaran berupa syariat eusina di jero bakal mengarah ke hakikat geus moal aya bae geus pokona mah sabada Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal aya au kadzdzaba rasulan tawa ngabohongkeun ka rasul terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Adam Nabi terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Nuh Rasul Nabi terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Idris Nabi terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Isa teh seorang Nabi seorang Rasul terpercaya Kangjeng Nabi urang teh Nabi geus tama murtad geus antak Nasoro Nasrani Yahudi murtad lain murtad kafir awasabahu atawa nyarekanan ka Nabi model kamari Denmark model orang Belanda nyarekanan ka Kangjeng Nabi eta kafir istaqafa bihi atawa ngenteng-ngenteng Nabi nganggap hina ka Kangjeng Nabi atawa kangaran Kangjeng Nabi ngaran Kangjeng Nabi teh Muhammad ngaran Kangjeng Nabi teh Ahmad ngaran Kangjeng Nabi teh Yasin ngaran Kangjeng Nabi teh Toha ngaran Kangjeng dina Quran nambalaya ngaran Kangjeng Nabi nah kuari dihinakeun ngaran Kangjeng Nabi mendak mun aya ngaran Muhammad kemudian ku urang dikieu-kieu terus urang dibalangkeun ka sampah ta kocomberan maksud ngahinakeun itu murtad ngade eta masyaallah awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng nganggap hina ngahina-hina ka ngaran Allah geus bogoh tah ngaran Allah dihina ku urang asmaul husna wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul muttaqin sabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah asmaul husna talar ku urang asmaul husna abengke di jero kuburan pinu ngaran di jero kuburan cacaang asmaul husna ulah ditulis ditabengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu
ngenderes daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh asmaul husna nganu bagus dari ta'ala sebab ieu kabeh nu aya di alam dunya moal kaluar ti asmaul husna mentek walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa itu non celuk ku urang asmaul husna ieu kabeh moal kaluar ti asmaul husna kabeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti asmaul husna geus lamun eueun nu kaluar ti asmaul husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero mentak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah neule langit nu kadeuleu Allah neule tangkal nu kadeuleu Allah neule laut nu kadeuleu Allah neule segala rupa nu kadeuleu Allah sebab naon sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti asmaul husna lamun geus ngaji kos kitu bakal resep kena poho dahar poho nginum sakali daharna gembul sakali nginumna loba ngan ulah waka kikituanan hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pamajikan poho ka anak poho ka perusahaan poho ka sagala rupa sebab ieu kabeh asmaul husna mantak aya bahasana beat sumpah setia dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jahe horeng Allah kabeh tuh nu mantak bahasana ge ma fi jubati ilallah nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel nyekel Allah deureuss teh kitu mun keur ngampak naon ngampak Allah berabe kan tentu tuh pakai bahaya ngaji ka dinya sebab Allah kan geus can usim ulah waka atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amrihi kana parentah Allah atawa kana janji Allah atawa ka ancaman Allah murtad takos gitu teu percaya kana perintah Allah aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener murtad takos gitu salat teh jangan salat gitu balal bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng kana parentah Allah nganggap mangpaatna eta salat berarti teu dianggap punyana perintah Allah murtad masyaallah lain setik teh ngomong gitu sih ada urang ge sok ngomong ngabatu padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus cenah tapi teu sugih-sugih sia teh daun hubunganna salat jeung sugih atuh eta teh kos kitu kan lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun parentah Allah lah cek kada teu percaya ja kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atawa teu percaya ka janji Allah teh sorga teu percaya ka sorga atuh geus murtad teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka teu percaya aing mah aya neraka murtad ya mah teu percaya ka aya na kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong ya can orang terjadi teh kiamat bohong teh kiamat murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat ya Allah au jahada ayatan minal Qur'an atawa angas teu percaya sayat batina Qur'an mujmana la subut ya anu geus mujba ijma kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran atau ngurangan ayat geus eta ge sarua
murtad. Masya Allah. Nun baheula Imam Ibnu Hambal, Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja. Dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk. Bahwa Quran teh anyar. Tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu Karim. Wow, diseret Imam Hambal. Diseret, di penjara, disiksa. Titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk tetep henteu. Kajian teuing pae. Giliran Imam Syafi'i. Pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja. Syafi'i, di hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad. Ditanya, wahai Syafi'i, kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah qadim? Lamun maneh nganyatakeun Quran teh qadim, siksa. Lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Qur'an teh hadis, salamet. Mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk, salamet. Tapi lamun nganyatakeun Quran qadim, penjara. Wah, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mah nunjuk doang kieu. Tuan, ulah bingung-bingung. Ih, eta mah makhluk ya mah makhluk. Jangan bari nunjuk ieu. Salamet. Kiai gempar kabeh sa Baghdad. Wah, Syafi'i bahaya kuari. Anu ku urang diimamkeun, nu ku urang dimazhabkeun, anu ku urang dituturkeun, ternyata ngamakhlukkeun Quran. Beres balik Imam Syafi'i, bulag kiai daratang kabeh. Wah, demo. Mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran. Saha nu ngamakhlukkeun Quran cek Imam Syafi'i. Ai tadi pan kula mah nunjuk. Ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah ieu. Tah makhluk. Anyar cek nya anyar. Maksudnya atuh curug jeung raja anyar kabeh. Jago Imam Syafi'i mah. Tapi tetap baik kapan aya nu hasu. Setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i, oh ternyata ngalojokeun raja atuh aya kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah. Tiba-tiba lagi kitu bae. Boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i ge kos kitu. Atuh korok komo kuari biasa tah mah. Atuh biasa kiai anu hayang. Wah, gila mana aya? Belah mana teh geus mulai bejakeun. Aya belah pokokna. Tah panggil Imam Syafi'i. Hadiran deui ribuan kiai, masyarakat, tokoh. Tenang bae Imam Syafi'i. Coba jelaskan cak raja. Lain Quran bae. Nu ngaran Zabur, Injil, Taurat, Quran, eta hadis makhluk. Hadis apakah qadim? Syafi'i. Cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja, ya. Cekna nunjuk deui bae. Quran. Tuh, dikieu-kieu punya. Wah, bae. Taurat. Dikieu-kieu. Dikieu-kieu punya. Zabur, Injil. Nah, iya nu opat eta makhluk ceknya tuh. Saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sariri mah bener. Tuh tinggal raja bae. Wah, iya bagus ceknya. Berarti teh kan salamet Imam Syafi'i mah. Mentek emang Imam Syafi'i teh guyon-guyonnya na. Biasa, guyon teh biasa. Kangjeng Nabi ge guyon. Ini kapan minta didoakeun ka Kangjeng Nabi teh geus jelas Pak. Tuan, kula mah hayang hayang naon tuh ni? Kula mah lah hayang ka surga beuh di surga mah ni. Ceurik kan ini ngahing-hing bae. Kadengeun ku Siti Aisyah. Oh, Siti Aisyah geri basak.
kunaon Aisyah mana cerik atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini berarti kula malah Kanjeng Nabi seuri bae Aisyah di surga mah moal aya nini boro-boro di surga di dunia ge teu betah jeung nini mah jadi maksudnya atuh ka surga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui oh kitu tuh atuh aki-aki ge di surga mah eta kan karena lalagaan tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan ulah sok haju wow maninggeus urang teu bisa usik hirup teh teu bisa usik pohara jasa jadi teu bisa naon kitu ngaranna teu bisa naon cerah teu aya pencerahan otak teh kira kararieu hudang teh hudangnya pergel tunduk biasa kurang tengah dengekeun eta jet guyonan setika-tika sehingga mun ditanya tadi ngaji naon wallahu alam aing mah asa di mana mata ngaji cakna teh asa di alam mana meureun emang gua kerek aing tiba lagi kan aya guyon ngan ulah diseja-seja namun diseja-seja celaka atuh geus pembawaan dari cara Gus Dur pembawaan di mana bae atuh nya guyon bae kajian buku mah guyon bae masyaallah emang pembawaan mah teh Kanjeng Nabi gatuh guyon sanggeus Kanjeng Nabi aya nu balap lompat teh Kanjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta kaekeun ka anak onta geus menang si eta Tuhan barang dibere ku Kanjeng Nabi gitu kontak bude jasa Tuhan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cekeuna teh ngalalaga naon cenah anak dibere anak onta aju ieu gede amat atuh ieu anak onta emang ieu anak anak onta kan geus gede ieu atuh jalain anak sapi nya atuh eta ngaranna lalagaan we eta kitu ngaranna jet hebat Kanjeng Nabi mentek ngahiji jeung Kanjeng Nabi waktu naon kitu ngaranna perang waktu ngaji waktu lalagaan aya lalagaan Kanjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kanjeng Nabi kumaha lalagaan anak cak Kanjeng Nabi Aisyah yuk urang balap lompat ayo balap lompat Kanjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah eta ngaranna urang mah jeung pamajikan teh tegang biasa pamajikan ka urang tegang kanyana tararegang jasa teu bagus di rumah tangga kitu atuh wayahna bae wae ditoel-toel atuh ku urang wae dilangketek atuh wae di kitu-kitu atuh nah di luar teh naon tak kitu ajar eta nya nama kitu teh lain tuh kan Kanjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah haju saha nu menang meretan sakali Kanjeng Nabi nu menang sakali deui Siti Aisyah nu menang ngaranna kan lalagaan nya balap lompat jeung awewe kudu Siti Aisyah nu menang moal aya satu kelak menang Kanjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan heueuh kula eleh karena isuk balap lompat teh Siti Aisyah nu menang kula menang jeung Siti Aisyah kunaon teh ngabungakeun atuh geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah menangnya na eta ngaranna lalagaan menang saminggu tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh lamun teu menang ulah kitu cekeuna teh ieu piala rek dibikeun ka mana eta ngaranna lalagaan teu tegang kan hirup masyaallah karim eueuh nu tegang tuh Kanjeng Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah biasa kan dicandung kan marah bae aya marah dicandung mah tuh boro-boro kuari baheula ge aya bae marah aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel kemana ya Kanjeng Nabi ceknya angel amat giliran di dieu angel ceknya teh bener ada telat Kanjeng Nabi datang kadinya rada telat piring aya kormaan di dinya na piring dikitukeun kana burak naon kadang-kadang peupeus piring korma ambalaya kumaha cek Kanjeng Nabi ambo seunu ngagebrah cek Kanjeng Nabi kira kan seunu ngagebrah Siti Aisyah kan kaget seunu wah kahuruan asana imah ye kan gitu datang deh kalinya mana tuan seunu tadi dada cek
tidak bisa seri bae eta di dada seuneu eta ngaranna eta kakarak meureum piring doang cek cenah teh Siti Aisyah seri pan horeng seuneu teh seuneu ieu seuneu hate seuneu kolbu ngagebur geus lamun seuneu hate ngagebur bisa piring nu peupeus bisa sendal nu leungit bisa ieu kana pipi leungeun eta seuneu ngaranna nu kos kitu tuh tan bisaan Kangjeng Nabi mah seuri bae piring ambalaya terus korma atau ambala piring peupeus hambeuh teh seuneu ngagedur cek Kangjeng Nabi teu kaget tetep pamajikan besi kahuruan kan mana tuan seuneu tadi dada kan kartikeun ku Siti Aisyah eta ngaranna lalagaan kos kitu masyaallah pembawaan masing-masing nukos gitu mangan mun dijieun-jieun haram mun dijieun-jieun haram cara Kang cara Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i Zabur di kieu-kieu ku nya kabeh jelema naleukeun Taurat Injil Quran nah ieu nu opat makhluk cek nya bari kieu nya ieu nu opat makhluk atuh cak raja makhluk deui bener geus salamet maneh geus tinggal kiai be bener sampai bener ieu nu opat makhluk cek cenah make otak masyaallah geus kiai ge daratang deui maksud tuan Imam Syafi'i naon dia nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah opat itu mah kodim cek kos kitu jeung jelema pinter mah tuh hesen mantak hati-hati jeung ahli Allah jeung ahli hakikat jeung ahli thariqah kadang lain kulit lain eusi Gus Dur lalampahan ke gereja ji atuh wali Allah loba nu lampahan ka gereja ai can bisa ulah heulanan jang nyana bae heulanan loba kene nu lampahan ka gereja kede anteu pun heulanan ke urang bakal kapanggih kira motifna kumaha ka gereja engke mentak ulah ngabesan ngajina ieu pelebah ridah mah ieu nya lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi numanta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif di samping eta besi aya cetakan nu kamari ya cetakan dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran talar Quran ambalaya masyaallah geus poharaja tinggal ningkatkeun eusina doang nu katalar Quran lain lalagaan tuh datangkan nu katalar Quran teh di borgol ku nu katalar Quran di penjara teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah geus kos kitu bae di negara urang awistakhafa bi sunnatin la tawang enteng-enteng kana sunnah Rasul murtad nyenteng-enteng kana sunah Rasul teh murtad kama lau gila lau andai kata aya nu ngomong kieu ye dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'ahu thalatha kayan Kangjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh tilu sanggeusna tilu iya tas daharna dilamotan gitulah keayaan barang dahar Kangjeng Nabi tilu nya maramo nu digunakeun teh nah kemudian mantas digunakeun dilamotan nah iyalah sunah Rasul cek urang teh sebab Kangjeng Rasul lah gitu hebat ngomongnya laisa bi adabin laisa adab kos itu mah lain adab cek nya emang kunaon atuh hiji ngadaharna korma lain sangu lamun anu dahar sangu ge moal ku tilu geus mah lain adab teh mah situasi bae teh mah kos kitu mah murtad eta kos kitu sing ada sunah Nabi ulah sok make dihela-hela teh mah ngadaharapan korma di urang mah pan sangu teh mah lain adab teh mah lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu moal bisa teh mah
nggak selain adab mah terpercaya gue mah eta kos gitu adab mah situasi baik murtad lain saya tidak kan ngomong gitu sing ada lah keguyon ndek 5 baik ngan ulah ngalengitkeun sunah rasul siapa nuturkeun sunah can bisa cek yana molos baik ka dieu teu murtad teh kos itu menyadar ngaranna nyadar teu bisa nurutan Kangjeng Nabi can bisa hese jasa lah geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh mantap baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan geuna urang lamun parena ulah tongsan teh eta bahaya teh tongsan budak kore mah teh nyawa ka tongsan asal geus dibere tongsan we sangheuk daharna kita teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae biar nah lamun geus pare bulu mantep jasa bagolo mun ku ari mangeunah geus tah nikmat tilu bisa sanggup ge diemple-emple tilu tuh nu mantep ku ari aya ti pamarentah teh naon ngaranna bulog eta pemerintah zalim sebab teu bisa make tilu kan ya ieu pamarentah jahanam ye nah urang aing dek tilu ge ku sabab bulog teu bisa wah raja blon ye raja ye geus cukup cak raja panggil kunaon sia ngeblon-blon aing dahar teu bisa nuturkeun Kanjeng Rasul gara-gara sia mere bulog aing coba ge hese jasa tuh hese aing rakyat dibere bulog aing sia geunah bae endeuh ge aing geunah sia teu geunah bah ieu mah beuki di penjara bae budak ya Allah ya Rabbi awas ya dek ulah ngenteng-ngenteng kana sunah Kangjeng nu mantap kula pernah didebat satu ketika kula muludan moal dicaritakeun di tempat di daerah urang keneh daerah urang muludan kula nyaritakeun nyiwak terus tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riad be gitu eta tah pernah muludan dok aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebeli lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya keneh di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian kumaha ge ja ulah sambatkan nya dah moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing aya ditungguan ku kula beneran ya mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok ka kula kos kitu teh daerah belah ditulah pokona mah terus nyaritakeun jubah enggak usah ini Indonesia enggak usah pakai jubah itu adalah Arab sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah enggak usah Arab-Araban kita bukan orang Arab 2 poin gua aing gara turun sia kula geus panas jasa kula ieu. Keur ngora geus kebal tau keur ngora kali henteu. Turun nyana ku kula disambut langsung sasalaman langsung dipeluk ku kula. Sini, duduknya sini. Sini nyana geus lain deui. Geus lain deui sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung ku kula ditanya, di forum harita. Nu ditadahar nanti dulu, dahar ya. Tanya kok kula ngaji di mana kemudian terus dalilnya apa terus ada untuk dalil-dalil wah muringis nyana lah sambarangan murtad sia kukula dikitukeun nyana marah enak aja ngemurtadin saya lu murtad gitukeun nyana atuh kula ge make hizib kituna boh hampir ngejengkang nyana Mentah hampura, Rita kan mentah hampura, masya Allah, mentah hampura awas ya kuai, dia telus ya kuai. Saya mau belajar bener banget, untuk. Pernah terjadi tak kiai, terdaik deh nyana asalnya kula bembung yang ngomong ngaji jengki uci cekir, bong ya kena asalnya na diondang ka dia, ayah ki ucin te, ente kajen, namun ayah ki ucin bong cek kena ini. Tapi satu ketika nyana datanglah ke imah diajak ku Kiai Sejen mentah hampura. Alhamdulillah aya ilmuan mah gampang bae. Jangan nyana ge ngaragap salah tama ego na doang. Alhamdulillah.
Nges, jadi nyana menyadari kuari bener ya siwak teh sunah Kangjeng laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai'. Satu ketika dia Kangjeng inda kulli salat. Ya tuh kuring kumaha tah hadis. Masyaallah. Kukula dijelaskeun diirad ku nyana aingna aya keneh moal balik aing mah. Datang ka subuh sia tungguan ku aing sia. Ai keur ngora mah kitu kuari teu. Ayo. Atawa kieu. Galim azbarak fa innahu sunnatun. Tah. Kuku potongan tah sunah Nabi tah. Galim azbarak. Sunah Nabi tah potongan kuku pae kemis. Motongan kuku teh poe kemis, poe Jumat, eta motongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan, curug katuhu heula. Curug katuhu ka dieu jari bugang, terus jari manis, kemudian cinggir, keuri ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu. Kitu dititana, lamun kos kitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe kemis nomor gadot cara ngeuretan kos kitu eta mawaan kana sugih paingan aing dagang rugi bae atuh ngeuretan kuku ge sadaek jeung nyana sadaek saya teh moal beres pas Salasa ngeuretan kuku rugi sia dagang karungna ka jeung kuku mah ge moal untung pas Salasa mau usah pake ngeuretan kuku sial pae kemis, pae Jumat, mun pae kemis sapoe, mun pae Jumat isuk-isuk, geus kuku, kemudian kumis, janggot rapihan. Kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi aqgallim azbarat fa innahu sunnatun. Cek aya jelema ngomong, tuh tetegan kuku sunnah Nabi tah. Kumaha ngomong la aful wa in kana sunatan. Moal aing mah. Moal dikeretan sanajan sunah moal aing moal keretan kuku murtad. Berarti istizanya na eta maksudna ngalelemekeun, ngahinakeun kana sunah Kangjeng. Moal mah moal bae, ulah ngomong-ngomong kieu. Moal aing moal keretan sanajan eta sunah moal. Ulah ngomong kos kitu. Moal mah moal wakalanan lah. Geus cukup henteu teu murtad kos itu mah. Kunaon emang moal wakal? Henteu moal bae moal wakalanan. Henteu naon. Lain kira keretan itu sunah kajen tinggilanan moal bae heula henteu masalah ima engke ieu na paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus sok nyeri moal waka atau moal waka bae heula serem kos maung lah ima kajen henteu teh mah kos kitu mah mun aya kiai sok paranjang teh kukuna teh kiai bae panjang kuku da barang ditanya kiai kok panjang kuku kieu cenah kiai batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dieu tadei kiai blon iya ngomong kos gitu teh sembarangan moal gula mah laaf ulu ingkana sunatan moal motongan gula mah sanajan emang eta sunah moal kajeun kuku bage masyaallah karim eta murtad iyalah ngabohongkeun ka rasul ngabohongkeun ka nabi nyarekanan nabi ngenteng Nabi ngahinakeun kangaran Nabi ngaran Allah perintah Nabi janji Allah janji Nabi ancaman Allah ancaman Nabi atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus mujma' ala tsubutiha atawa nambahan saayat atawa sahuruf atau